Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Liman barus maju dina rajang. Panarajang liman barus ngeplos diwe tekenakan sasaran. Samemeh nu jadi lawan nyusul tepus ku panarajang susulan, harita jaka sinangling ngalakukeun panarajang balasan. Kacapetan gerak panarajangna geus teu bisa disingkahan ku anu dilawan. Senjata arit dijepit ku ramo dengan katuhu, curug jeung jari tengah jaka sinangling. Sakep, kerak, betul. Senjata arit potong jadi dua bagian. Meh bareng jeung potong senjata arit lawan. Harita jaka sinangling ngasupkeun runtuyan panarajangna kana anggota badan lawan. Sak hiu kebedor, gas! Hiu kebedor, gas! Liman barus ngageruk nahan kanyeri bari ngajengkang ka tukang geus teu bisa ngajaga di kasaimbangan badana. Jengkang gedehut saperti halna anu karanapan ku Jarakamba. Harita liman barus geus rubuh maring lemah dina kayaan teu ingat di bumi alam. Jaka sinangling mancuh dina tangtunganana. Bari ngaturing hapa napasna. Lantaran sugar ba eueuh wae kaluar ti jero imah. Harita jaka sinangling jadi panasaran. Terus asup ka jero imah. Barang asup ka jero imah harita jaka sinangling jadi kageteun waktu ningali aya non alina anu keur diuk dihanap nangunjar lamar siga anu keur ngumbar lamunan. Jaka sinangling terus ngadeukeutan non alina. Non alina semu anu ngarenjag. Bari neueup ka jaka sinangling terus nyarita. Siapa kamu orang? Berani-berani masuk ke dalam rumah? Kamu orang asing? Teu kudu kaget non. Akang lain jalma jahat. Akang nanti akang jelaskan dulu ya. Siapa yang sebenarnya? Jaka sinangling diuk dihanap rada deukeut ka non alina. Harita jaka sinangling terus nyaitakeun ngeunaan dirina anu tayalian ti jaka wanara. Anu minda ngawal maturan non alina waktu keur aya di paguron lintang jagat. Saterusna jaka sinangling jeung non alina jadi nyaritakeun kajadian anu karanapan ku masing-masing pangna non alina jeung jaka sinangling bisa panggih didinya. Non alina dina sorana anu dumareda ngebrehkeun rasa kasedihna. Kang Jaka, sejak dibawa ke tempat ini sama Sugarba, dipaksa harus menjadi istrinya. Sungguh malang nasib Kang Jaka. Kerajaan ini sudah tidak suci lagi. Kesucian ini sudah direnggut Sugarba.
Kenapa harus mengalami nasib seperti ini, Kang Jaka? Jaka Sinangling bisa ngarasakeun kumaha kaya non Alina anu keur nyandangan kasedih jeung nalangsa kayaan hatena. Akang bisa memaklumi karena kayaan non. Tapi Ari Sugarba kamana non? Sukarma sedang pergi ke paguron lintang jagat, Kang. Dan dia orang ingin meyakinkan kebenaran berita tentang Ki Warangkas yang sudah tewas, bertarung melawan Nang Bule, dan keadaan itu nampaknya tidak mungkin biasa meninggalkan tempat ini, Kang Jaka. Jaka Sinangling ngahulang sakedeung. Rada harandag oge hatena sabab jalma anu diharapkeun bisa panggil dina waktu harita teh kalah kakeur ini. Jaka Sinangling letep ka non Alina. Ari kitu mah tos we atuh non. Kantunkeun ieu patempatan. Urang ka kampung kahuripan we. Urang kalemur akang. Keun bae rincangan ku akang. Meungpeung Sugarba kitu aya non. Atuh jarak kamba jeung liman barus ge dina kayaan teu sadarkeun diri non Alina bari suci panonna terus nyarita deui. Tidak mungkin meninggalkan tempat ini, Kang Jaka. Sebab terus dipercaya sama Sugarba. Waktu itu Sugarba masih kasih ramuan harus minum. Dia orang bilang untuk kesehatan, tapi ketika dia orang akan pergi mengatakan bahwa itu ramuan mengandung racun, Kang. Dan hanya punya kesempatan hidup cuma 7 hari, Kang Jaka. Sementara itu obat penawarnya ada di Sugarba. Dan tindakan yang dilakukan Sugarba memang kurang ajar. Agar supaya tidak dapat pergi di tempat ini, Kang. Dan sekarang tinggal menunggu kepulangan Sugarba. Jika ingin bebas dari pengaruh ramuan yang mengandung racun, jadi Kang Jaka bisa mengerti, Kang? Jaka Sinangling ngahulang sakedeung. Kang Jaka ngartos atuh ari kitu mah kayanana non. Sugarba benar-benar tega ngalakukeun tindakan jahat seperti itu ka non. Tapi ku akang ge jadi kapikiran. Memang kudu nungguan kadatangan Sugarba ieu mah non. Sabab urusan akang jeung Sugarba ge memang can beres. Akang kudu ngarebut musik Karang Kencana anu dibawa ku Sugarba non. Sakumaha anu tadi dijelaskeun ku akang teh. Harita Jaka Sinangling akhirna mah nangtukeun sikapna. Rek milu mondok di imahna Mbah Wirodadi anu aya di kampung Kanuragan. Bari nungguan kadatanganna Sugarba. Sabab mun manehna mulang ka kampung Gajah, tangtu kudu ngaliwat heula ka kampung Kanuragan. Saterusna Jaka Sinangling janji ka non Alina anu geus beres urusanna jeung Sugarba. Mustika Karang Kencana bisa direbut. Mangka non Alina bakal dibebaskeun tina cengkramanana Sugarba. Dibawa ke kampung kahuripan. Kitu pamikiranana dina waktu harita. Geus nyaritakeun pamikiranna ka non Alina mah saterusna Jaka Sinangling pamitan rek ka kampung Kanuragan nepungan ka Mbah Wirodadi.
urang tinggalkan heula kaayaan Jaka Sinangling. Caturkeun harita di tempat nu dipake leureuh ku Ayu Manganti jeung Manggali katut nang bule. Harita jadi ngariung opatan. Sedengkeun Sandika mah harita rada misakeun maneh bari jeung terus sasambat ka Kiswanti. Mun parang ditanya ku Rasanti jeung anu sejena, jawabanna teh jadi teu paruguh. Beuteut peda ti anu keur owah. Rasanti jeung Nang Bule terus nyaritakeun ngeunaan kajadian anu lumangsung di tempat anu rada anggang ti eta patempatan. Ayu Manganti jeung Manggali ngabandungan kalawan Daria kana caritaan Rasanti jeung Nang Bule. Harita Nang Bule anu mungkas kateranganana. Ya jantan kitu manawi kaayaan Mang Dika sapatos kitu teh Ibu Manggali mohon hawatos kabi anti we abdi mah langtos ngaraos sedih ningali kaayaan Mang Dika anu sapatos kieu weuh sigan owah. Ayu Manganti narik napas panjang netep ka Rasanti anu paromana alum nguyung. Kitu teh mah da puguh keur nyanangan kasedih atuh. Jeung kabingung ningali kaayaan Jajaka anu dipika cintana masih aya dina pangaruh kakuatan ilmu panggendam jiwa. Ayu Manganti anu harita nyarita ditujukeun ka Rasanti. Sing sabar. Tetep tabah Anti. Cik Ayu bisa ngarti kumaha perasaan Anti dina waktu ayeuna. Ningali kaayaan Sandika anu saperti kitu. Anu jelas urang kudu dengan cara upaya. Kudu kumaha sangkan Sandika bisa pulih di kaayaanana. Cik Ayu ge milu bingung ieu teh sabab anu bisa mulihkeun kaayaan Sandika teh pirantis musuh urang. Rasanti nyelang ngaret ka lebah Sandika anu keur sasambat ka Kiswanti. Kiswanti, di mana anjeun? Kunaon ninggalkeun akang Kiswanti? Padahal geus janji urang teh bakal terus babarengan Kiswanti. Ya akang Kiswanti, ya akang gelis, gak datang ka dieu atuh. Kunaon anu gelis ninggalkeun akang? Gerah rangkul akang gelis. Beut asa teh sanggup mun tepikeun kalila urang papisah Kiswanti. Kemangso ca palinengan ka dieu atuh Kiswanti. Kiswanti pujaan ati ka dieu. Akang sono. Rasanti dibaturan ku Manggali ngarasa penasaran siga nama harita terus ngadeketan ka tempatna Sandika. Sanggeus deket Rasanti anu witih heula nyarita ka Sandika buah hatena. Kang Dika sabar. Oge sadar atuh Kang. Lawan atuh pangaruh anu teu paruguh teh Kang. Kang Dika ulah sasamat bae ka Kiswanti atuh Kang. Apan abdi Rasanti anu pika cinta ku Kang Dika mah. Sing emut sadar Kang Dika sadar. Manggali ge harita milu nyarita ditujukeun ka Sandika. Iya sadar. Sadarlah Den, sadarlah. Jangan mengomong jebaluguh. Sadar Den. Masa iya Aden tidak mampu melawan pengaruh yang tidak paruguh? Ini Manggali Den. Ya, ini Manggali. Sadar ya Den, sadar. Sandika ngabagikeun panentepna ka Rasanti jeung Manggali terus nyarita. Caritanana teu paruguh teu beda cenah owah we, malah make jeung ngahaleuang balisa sama teh ka Kiswanti.
Rasanti kadieu deui atuh manggali teh saha kuring teu wawuh pokona mah pake nama rukucuk belentuk ngapung dah dedor deui Kiswanti buligir jadi baju kumaha akang kudu ngahaleang ieu teh demi Kiswanti akang rek ngahaleang dangukeun ye Kiswanti sayang Kiswanti pujan akang iap ka dieu Kiswanti iap ka dieu geulis urang ancapkeun kadeuh patupungan dina rangkulan geulis manis nangkarak asa luhur nyangigira asa gigireun dan kuban asa handapeun alah ieu Kiswanti ya akang denok geulis ya akang sayangku pujaanku Rasanti jeung Manggali boga pamikiran anu sarua kayan Sandika geus teu bisa diajakan cumarita sabab jawabanana ka mana karep geus kitu mah duanana datang di ka tempat nu dipake ngariung Manggali harita anu nyalita ditujukeun ka Nang Bule ain jadi begitu menurut Mang Manang ya kita tidak bisa berdiam diri saja mengantap keadaan Den Sandika seperti ini menjadikan lama-lama akan semakin ngaco Nang ngaco perkataannya tidak menyambung Mang sungguh tidak tega meninggalnya juga Nang bagaimana kumaha kalau Nang ininya untuk mengubaran Den Sandika agar pulih lagi seperti semula apakah tidak lebih baik kita meminta tulung kepada Aki Rawing Nang Bule ngahulang sakedeung siga nu keur mikir teu lila terus nyarita mohon laras kitu Mang ku abdi teu kaemutan leuwih ka dinya Mang tuh namun apanya jarakna masih kena teubeung Mang teu dieu mah mohon ka babakan paning triman ayo manganti harita milu mairan caritaan ditujukeun ka Nang Bule ibu satuju mun hidep ka babakan paning trimanan mengka tulung ka Aki hidep tah antarana urang mah mulai anu mampu melikeun kayaan Sandika kawas kieu ngabebaskeun pangaruh kekuatan ilmu panggendam jiwa nu digunakeun ku si Kirantis mun bisa mah hidup bisa sagancangna we Nang kababakan paning triman cek ibu mah ku kamampuan ilmu pangenceng badan hidup ibu boga kayakinan bisa lebih gancang tibatan lumampah biasa Nang nya abdi ge gaduh emutan anu sami salang ibu Bu namun abdi apanya teu acan terang di mana lebah-lebahna babakan paning triman teh Bu kumaha upami Mang nyalengan abdi atuh Mang hai Mang bukan tidak mau menyarengan Nang gitu akan tetapi Mang tidak memiliki kemampuan ilmu pangenceng badan Nang kalau Mang yang membaturan mah ya sama saja tuh dengan lumampah biasa tuh Nang Nang biasa ngagidik dengan cepatnya ari Mang ngagigag diajak kelumpat ya sudah tentu akan tinggalin atuh Nang Rasanti milu mairan caritaan ditujukeun ka Nang Bule
Cimbian cewek atuh kababakan paning ti manana nang. Keun wae Mang Dika mada aya ibu. Oge aya manggali. Mudah-mudahan we atuh Amarawing bisa nulungan nang. Kumaha mun kitu we atuh nang. Nang boleh ngahulang si kanu keur mikir. Bet asa teu mikeun mun Sandika ditinggalkeun ku anu jadi bibina. Harita nang boleh tan bisa mere jawaban masih kene bingung siga nama. Dina kayan keur kitu harita nang boleh ngadenge sora Sirawing anu jadi akina. Eta mustika cerita Talaga Warna nu dibawa teh geus waktuna kudu ditalegnang. Apanan Bapak hidup mah geus teu ngabutuhkeun eta mustika da geus pulih kayanana. Kemun geus kitu dampaleungeun katuhu antelkeun kana mun-munanana Sandika. Ibarengan ku kakuatan tenaga lapisan. Apaan ku cara kitu nang Bang Sandika bakal pulih deui nang kayanana. Bebas dina pangaruh kekuatan ilmu penggendam jiwa. Kitu tah nang. Di mana Sandika geus pulih deui kayanana. Rasanti jeung Sandika mah teu kudu kababakan paning teiman kitu. Leuwih hade gancang mulang we ka kampung kahuripan. Sabab bakal aya jalma anu boga maksud goreng datang ka kampung kahuripan. Ampun. Jadi anu neruskeun lampah kababakan paning timan mah hidup jeung nu jadi inung nang. Katut manggali apanan ka hati kusakitu oge nang sok laksanakeun nang tong ringkengke sora Sirawing anu jadi akina geus teu kadenge ku nang bule. Harita nang bule geus teu loba carita ka sasaha. Cupu Astawarna dikaluarkeun tina jero balik bajuna. Tutup cupu dibuka satulisna mustika cerita Talaga Warna diceureui ku nang bule. Sangeusna diceureui eta mustika ngadadak cupu Astawarna ge terus ramuk mululuk. Ayu manganti jeung anu sajena tayaan cumarita ngan saukur ngabandungan kana tindakan nu dilakukeun ku nang bule dina waktu harita. Satulisna nang bule harita nyampeurikeun ngadeukeutan ka tempat Sandika. Pikeun ngalaksanakeun pituduh ti Sirawing anu jadi akina. Sandika masih keneh diuk di tempatna baitul sasambat ka Kiswanti. Sedengkeun nang bole nangtukeun nangtung di gigireunana. Nang bole ngantelkeun dampal leungeun katuhuna kana mun-muna Sandika kituna teh nang bole bari musirkeun kakuatan talaga lapisanana kana dampal leungeun katuhuna. Anu ngabandungan kana eta kayaan bisa ningali leungeun kasunang bule anu ngagreter. Kajadian satulusna Sandika anu keur sasambat ka Kiswanti ngadadak jadi ngadang heuak silahna ka tukang bari ngagero nahan ka nyeri. Sedengkeun dampaleungeun katuhunang bule masih napal pageuh dina mun-muna Sandika. Anu geus liuk di gigireunna Santi harita bari keruung terus carita. Nah kunaon anti? Betaros anu seperti kitu? Akang jelas atuh. Anu harita ngagerunahan kanyi dina kayan masih sasambat ka Kiswanti. Kituna teh lantaran tacan bebas dina pangaruh kakuatan ilmu panggendam jiwa. Kiswanti? Ya akang Kiswanti. Aduh, ampun. Ya sirah akang. Kunaon nyeri Kiswanti.
tulungan Kiswanti. Sila akan nyeri. Waktu nang boleh ngangkat dampal dengan katuhuna. Harita Sandika ngagerodeun nahankan nyeri. Bari terus ngagoler dina kayaan teringat di bumi alam. Kiswanti. Aduh, ampun tulungan Kiswanti. Golepak. Sandika ngagoler dina kayaan teingat bumi alam. Rasanti anu pangheulana datang ngadeukeutan kanang bule ketus nyarita. Kumaha ieu teh Nang? Kayaan Mang Dika mah jadi kapiuhan kitu geuningan Nang. Dikumahakeun atuh tadi teh Nang? Tenang Bi antrinya, tenang Bi. Tong geumpeur Bi. Nya oge teu kedah salempang Bi. Abdi tos ngupayakeun mulihkeun kayaan Mang Dika. Sing percanten we lah. Mang Dika mah sawios-wios Bi nya. Urang atosan we lah engke upami tos sadar kumaha kayana urang atosan we biantinya. Bianti tong salempang tong hariwang. Tenang. Slow. Nang bule ngajakan Rasanti ke tempat ngariung anu tadi dipake ku Salea. Saterusna nang boleh harita ngajelaskeun ngeunaan tindakan anu geus dilakukeun tadi teh lantaran dumasar kana pituluhna si Lawing anu jadi akina. Anu geus ngirimkeun sora jarak jauhna. Sata geus nyahoeun kana kayaan anu keur tumiba ka Sandika. Saterusna ku nang boleh ditepikeun caritaan si Lawing anu jadi akina ngeunaan Rasanti jeung Sandika mah teu kudu kababakan paling triman tapi kudu gancang mulang ka kampung kahuripan. Sabab bakal kadatangan ku jalma anu boga maksud goreng. Sedengkeun nang bule jeung Ayu Manganti katut manggali bisa nuliskeun lampahna kababakan paling triman. Jantan kitu cah Bi Anti pituduh ti Aki Lawing anu katampi ku abi teh. Nah, sekarang mah semuanya menjadikan percaya kan? Kata Manggali juga apa? Di saat ada masalah yang membuat semua bingung, maka Aki Lawing tidak akan mengantepkeun. Tidak akan mengacuhkannya. Apalagi kepada incunya, ya, yang sedang menyinghareupan masalah. Terbukti kan? Aki Lawing sudah membantu kepada incunya. Dengan demikian, ya Manggali menggaduhan keyakinan dan Sandika akan pulih deui dan bebas dari pengaruh kekuatan ilmu penggenam jiwa gitu. Rasanti jeung Ayu Manganti jadi hegar barahmai paromanana. Dina kayaan keur kitu harita Sandika ngulisik sadar. Harita langsung ngonea hudang. Barang ngareret kalebah anu ngariung jadi kagetin oge Sandika. Gancang cengkat nangtung terus ngadeuketan kanu keur ngariung. Ningali buah hati geus pulih kasadaranana harita nitah Sandika diuk digireunana bari terus nyarita. Kang Dika, ente kedah kaget Kang. Kunaon aya di dieu? Sang ningali Anti ngaliung sareng anu sanesna. Kumaha Kang? Tos sadar ayeuna mah Kang Dika teh? Apal keneh ka Anti Kang? Sandika anu geus diuk digireun Rasanti harita kerung baitus nyarita. Nah kunaon Anti bet naros anu saperti kitu? Akan jelas apal atuh kana kanu ngariung di dieu. Tapi anu jadi bingung teh kunaon bet aya di dieu ieu teh? Nang bule anu miheula nyarita. Alah, Mang Dika tangtos bakal kaget sareng bingungnya. Kunaon aya di dieu nya? Teras aya Bi Anti sareng Ibu Ayu. Kitu deui abdi sareng Manggali.
nama kantos dijelaskan lah ku Bi Anti ka Mang Dika ngenaan kajantenan anu tumiba ka Mang Dika sareng Bi Anti. Rasanti anu harita ngajelaskeun ngeunaan kejadian di tempat anu deukeut ka pancuraan tempat mandi. Sagarupana harita dicaritakeun ku Rasanti kaasup pituduh di Sirawing anu dilaksanakeun ku Nang Bule. Harita Sandika ngebandungan penuh perhatian karena guaran caritaan ti Rasanti. Anu pikeun Sandika mah geus teu ingeteun sabab tindakan nu dilakukeun ku dirinya aya dina pangaruh kakuatan ilmu panggendam jiwa anu digunakeun ku Kiswanti alias Kirantis putri iblis Malakayang. Sanggeus ngarasa cukup mereka ceranganana harita Rasanti mungkas guaran caitanana. Jantan kitu jujutan teh Kang Dika. Upami sekabujeng aya Nang Bule mah anu nulungan abdi tangtos bakal ajal pati ku panarajang Kang Dika anu ngagunakeun jurus tapak sama getih Kang. Sandika ngaulang sakeuleung. Sabab anu kainget ku manehna mah waktu ningali aya Kiswanti datang nyampeurkeun. Terus nepak kana tatakna. Geus kitu mah dirina jadi mabok asmara ka Kiswanti. Harita ayu manganti anu mairan caritaan. Ayeuna mah urang pada muji syukur we kanu agung. Sabab dikesakeun aya Dika pulih deui kasadaranana. Sarta bebasina pangaruh kakuatan ilmu panggendam jiwa anu digunakeun ku Kirantis. Manggali melu nyambungan karena caitan ayu manganti ditujukeun ka Sandika. Nah, ya sekarang mah Aden sudah menjadikan pulih seperti biasa gitu Den. Yang Manggali menjadikan sangat bersyukurlah disertai dengan perasaan yang bunga dan bagja. Ya kita semua dalam keadaan apa itu selamat lahir dan batin. Apa yang sudah terjadi biarkan berlalu lah. Yang penting Sandika sudah sadar dan dalam keadaan sehat. Ya yang bikin bunga bunga siwanya bukan bebener sajanya. Sandika narik napas panjang betus nyarita. Hampura Kang Dika Anti rumah sang ngalakukeun tindakan anu meh we mateni ka buah ati. Atuh Nang Bule Mang Dika ge kasih dengan hunkeunana kana pitulungna. Mun teu ka tulungan atau teu ditulungan ku hidup mah Mang Dika masih keneh teu beda ti anu owah Nang. Mohon tos dikesakeun kitu we Mang Dika. Cahayeuna mah da kayaan tos pada tenang nya. Sakumaha nu disaurikeun ku Bi Anti tadi. Ngeunaan kasauran ti Aki Rawing teh janten Mang Dika sareng Bi Anti mah kedah enggal ngabujeng ka kampung kahuripan we nya. Tah abdi sareng pun biang kitu di Manggali bade neraskeun lampah ka babakan panintriman. Janten urang kedah papisah we nyorang lampah masing-masing nya. Geus kitu mah harita anu ngaliwung teh terus papisahan. Rasanti jeung Sandika rek mulang ka kampung kahuripan, sedengkeun Nang Bule jeung Ayu Manganti mah katut Manggali neruskeun lampahna rek ka babakan paningtriman. Wengker dina waktu harita Mbah Rangkebong keur narima kadatanganna Ki Hambaraka jeung Guntara. Ngahaja daratang hayang nyaho kana kayaan si Jagal Hawuk anu keur ngayakinkeun ilmu dangyang panglebur sukma. Harita Ki Hambaraka anu kecumarita. Amoeng.
Dewek jeung si Sargun ngahajar datang ka dieu ieu teh Mbah Kebong. Pang-pangna mah hayangnya ngeunaan perkembangan si Hawuk. Mangsa ngayakinkeun ilmu dangiang panglebusuk mah. Amoy. Lain naon dewek geus teu sabar we teh hayang geura ningali si Hawuk. Bulu-bulu ngawasa eta ilmu gitu. Amoy. Bener si Sargun. Ada aja kageram si cokeplok teh. Memang bener gitu Mbah Kebong. Uring geus sabar hayang geura nyaksian si Hawuk mangsa maleskan nyeri balas dendam ka Silang Gule. Jadi geus tepi ka maan ayeuna perkembangan si Hawuk teh Mbah Kebong? Mbah Rang Kebong ngabagikeun paneutupna ka Ki Hambaraka jeung Guntara mitos nyarita. Ngeunaan gaya si Hawuk basikeun ngalakonan olah tabah we. Sakumaha anu aya dina catetan rahasia eta ilmu. Tebeuting dapat kalong dina luhur tatangkalan. Mun jibeurang kawas ayeuna si Hawuk tapak kungkum di patebungan dua walungan euy. Mun cek urang wedan mah kali tempuran. Geu maneh di jero walungan sempat buhung. Lebihkeun kang kewan si sarupna euy. Eta dua rupa lakon tapage kudu dilakukeun salila 40 poe euy, lain sakedeung. Gitu dah Kibaraka Sargun. Amoy. Aduh lakon tapa anu berat oke mun kitu mah nya Mbah Kebongnya. Ya kira-kira na si Hawuk teh bakal mampu kitu ngalakukeun dua tapa. Dua rupa lakon tapa belanjep geuting saila 40 poin. Amoy. Dewek teh rada mang oge yang ngadenge kacalangan kawas kitu mah. Nggak benar gitu Barang Kebong. Nah bakal kuaten tilu kira-kirana si Hawuk ngalakukeun opat olah tapa 40 poe 40 penting. Sakitu beratna. Kadia ulah tepikeun ka gagal ya si Hawuk. Kudu bisa ngawasa eta ilmu dangiang panglebur sukma. Kaya di si Hawuk bakal kuateun ngalakonan tapa kalong jeung tapa kungkum euy. Sabab manehna geus ngawasa ilmu lintang panung baling jagat. Ngajadikeun kakuatan daya tahan badana mampu ngalaksanakeunana. Ngan teu euy.